Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neraskeun cak dinten kamari bahwa pantok rezeki teh aya 8. Entos dibahas 7. Malawi emut keneh ka hiji jaminan ti Allah. Kedua halewat kasab atau digawe. Katilu bersyukur bakal tambah rezeki. Kaopat istighfar. Kalima sedekah. Kagenap lewat nikah. Katujuh lewat anak. Kadalapan dawu Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nomor kadalapan pantor rezeki teh ti arah anu teu disangka-sangka, teu dikira-kira, teu diprediksi lah. Pernah ibu kayak rezeki anu teu dikira-kira, teu disangka-sangka? Pernahnya jauh menang we tah eta teh lawang rezeki. Tah supaya hayang kenging pangkat model kitu teh aya ti awalna wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Sareng sajalma anu takwa ka Allah, Allah bakal ngajadikeun keur manehna suatu solusi, suatu jalan, suatu jalan keluar tina berbagai permasalahanana. Jadi lamun ayeuna jalma anu bener-bener takwa ka Allah mah geus moal boga masalah, dina aya lagi masalah langsung kena beres. Solusina langsung aya. Jalan keluarna langsung aya kusabab takwa teh. Bonusna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di rizkian kalayan rizkina ti arah nu teu disangka-sangka. Jadi lamun urang boga masalah, urang boga sesuatu hal anu muskil, tinggal takwa we ka Allah. Geus Allah janji ya Allahu mahroja, dibere engke solusina, dibere jalan keluarna dengan catatan takwana usah bener-benerna. Ulah tatakwaan. Ulah keur butuh wae ka Allah karek takwa bener-bener. Arek ayeuna pedah kegering inget kana maot. Maot kitu nya. Baik istighfar, begini umat astagfirullah, akan sehat betul istighfar, nah gitu. Sebab cai lebu, lamun dibanyurkeun kana badan, bakal karasa perih, lamun badana budug. Nya, cai lebu, mun diawurkeun kana badan, dibanyurkeun kana badan, bakal karasa perih, lamun badana budug. Mun badana mulus mah, moal. Ya, pembayaran mulus mah moal. Tah cai lebu teh ibaratkeun papatah. Apal papatah? Terang teh? Naon? Papatah teh salakina ibu patah. Papatah teh piwuluk nasehat. Nya, cai lebu teh ibarat nasehat, ibarat piwuruk, ari badan anu budug nyata badan anu pinuh ku dosa, pinuh kasalahan. Lamun urang loba kasalahan, loba dosa, diawur ku papatah, wat perih badan urang teh, berarti badan urang pinuh budug. Lamun keur ngaji di papatahan ilmu agama, di papatah kieu-kieu, di papatah jalan nu bener, wat nyel abak hate teh. Keur kana papatahan teh, berarti hatena geuring teh, budug hatena. Nya lamun ayeuna hadir ka kuliah subuh di papatan kieu aya sifat anu kabeneran aya sifat hatena isup teu datang deui. Nah eta nu kitu teh hatena kudu nya cihna gering. Mun gering hayang geura cager obatna kudu spesial. Pan baheula lamun geuning dibawa ka mantri disuntik nya. Tah suntik teh dua rupa ya teh. Aya anu teu karasa, jaruna leutik teu karasa. Cet kayak asa-asa kuliah sileum gitu. Ngan cageuna dalilan gitu. Ya. Cek mending aina mending teu nyeri lila ka cager
atawa nyeri teh sageur. Nya, lamun jarumna leutik teu karasa suntikna lila ka sageurna, tapi lamun jarumna sagede paklot, cos dijamin nya ripus ya tah. Nah, jadi sekali deui bahasa segen mah mun cicing di tengah rel jol kareta katabrak gitu kan. Bogan tuh cicing di tengah jalan cenah. Jadi kalau mobil teh katabrak, aya kisah akur, bogan tuh balena budug di bajur ku Cilebu teh peudih gitu nya. Jadi insyaallah urang ayeuna kuliah subuh saling nasehatan, saling papatahan. Lamun kana senyel kana hate, oh meureun kuring teh hate teh mata kitu ge tah kitu nya. Jadi sekali deui hoyong rezeki tinu arah teu disangka-sangka urang kantun takwa ka Allah. Naon takwa teh? Waspada sieun, hate takwa sieun ku Allah. Kusabab sieun sagala paentana dilaksanakeun, laranganna dijauhan. Da urang sieun teh akan ku Allah nya. Tah geus takwa sabener-benerna tiap masalah nu tumibak ka urang pasti bakal aya solusina. Ngan kieu ieu teh masalah we jeung masalah wal poe teu kelar-kelar kade bising kadar katakwaan urang anu salah. Bising kadar katakwaan urang anu kurang. Kitu nya. Lamun kan masalah jeung masalah we dalamun bener-bener takwa Allah janji yaj'allahu mahroja. Allah ngajarikeun solusina. Bahkan bonusna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dirizkian kalawan jihad arah nu teu disangka-sangka. Mudah-mudahan wal poe nu rezeki teh sangka-sangka teh nya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.